Nyo sasat dong begitu mana teh. Kalau tuh pagal teh head sio supaya we ngomong teh. Masa cuma saya rondokna. Si ngomong ngomong teh. Ngomong ha. Ngaca tuh merik tangkipuna. Pana aing mah tak hideung ge kamari ka pantai papanasan, pokona mah ka pantai teh jeung Waogi, jeung pa produser, jeung keluarga, pokona mah jeung kabehan we. Kan keluarga aing hiru. Ah, pinah duit belah itu ngontena ah. Di mah panas aing mah, keur mah hideung kayak kata mah hideung papanasan. Astaga. Mah ganggu wae batur keur syuting oge, pemiluan we hayo. Hayo we input apa? Si atuh dut, si teh ngomong teh sing puguh dut, keur mah beungeut butut, si ngomong ge teh puguh, sing bentes ngomongna geura. Da ledek kos ke radio kain teh. Da emang heuh kos radio butut maneh mah. Bijakeun sakawogi nyebut radio butuh kain. Jung bejakeun, Jung bejakeun. Teh sieun aing mah Jung. Jung bejakeun. Pas bijakeun ku aing. Yeh, dudut ka mana sia teh? Dia dong di dieu. Sieunnya maneh ku ogi. Ah, teu sieun aing mah. Sieun mah ku Allah dut sia teh. Anu nyiptakeun urang, mere rezeki ka urang sia teh tong sieun. Naon jal? Hah? Heuh, bieu ngomong sieun kudu ka Allah ka hiji, kadua ka ogi kitu. Lain tadi mah lain ngomong gitu. Kadenge da ku oge hidinya. Bohong ketang wa. Tadi siga nyebut rondok. Siga nyebut sawang. Ih, ayo we sing ngomong teh. Tong didanya oge kata si Dudut mah. Waduh si tukang fitnah. Aing percaya kene kasih duduk daripada ka maneh oge. Pokona mana aya kudu klarifikasi. Teh yang nyaho pokona kudu klarifikasi. Klarifikasi naon ieu teh? Wa aplikasi naon? Lain aplikasi sia teh klarifikasi. Besungut. Kongsi baham amang mah. Kok gua abah saya nyebut bau kongsi, sakitu seungit setelana ya sungut aing teh geura. Bau gitu kan dulu dari pingsan. Banyak kayak di satu rek pingsanaan heula. Ogi, waduh teh drama sih Dudut teh pokona mah. Lah lila buru hudang. Dudut, hudang. Kudu klarifikasi. Teuing kayak dudang seselo loba drama teuing geuleuh udang. Buru-buru lah ulah drama wae. Ieu pan urang sakalian can minta dihampura ka penonton urang oge. Soalna pan kamari lebaran. Buru nangtung. Sok enak ieu leungeunna. Kami dari keluarga besar Lanceuk Kuring mengucapkan minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sok dut maneh maneh. Lahir dan batin mengucapkan sama lahir dan batin. Sing balik atuh sirieu temanya kitu. Wassalamualaikum bro. Nggak salah pokoknya mah mohon maaf lahir dan batinnya di keluarga Lanceuk Kuring. Nah, ayeuna sekalian mau klarifikasi. Saya Yogi Permana sebagai Waogi, Ya. Abi Trija Febriana sebagai Amang Purunyus. terus Iya dulu Sebagai naon maneh? sebagai itu. Saya Riki Sudrajat Saya Riki Sudrajat sebagai sebagai Dudut. mau klarifikasi guys. Mau klarifikasinya kepada kita teh. Sabener nama Berat sebenarnya mah guys, berat. iya mah cuma eksklusifnya di Lanceuk Kuring kurang bisa ngomong kos kieu teh. Sabenerna mah Waogi teh bijakeun tuh. Bijakeun lah da kumaha deui. Sebenarnya mah Waogi teh siluman kelelawar guys. Waogi teh Abi oge sabenerna mah abi teh siluman bangkong. Sebenarnya mah Dut maneh. mana siluman naon Dut? Siluman namanya. Iya tah. Maneh mun putih sok jadi naon maneh? Jadi simut. Siluman Simut. Tapi pokoknya mah katanya klarifikasi ti Lanceuk Kuring bener anu salila ieu disumput-sumput teh Waogi sebagai siluman kelelawar meureun Abi sebagai siluman bangkong, si Dudut siluman simet.
Eta pokoknya mah sakitu we ti lanceuk kuring mah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.